Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah mitra-mitra kaum dangu sadayana urang masih kena tiasa patepang dangu di tiasa sasarangan di sok sanes mungkin mantara ngalangkungan channel Lonok Salto. Alhamdulillah dina dinten ayeuna urang teraskeun hanca dongeng nu katunda dina dinten kamari cecerna nyaetana naon mitra jejerna teh sangsara batin mitra-mitranya mohon dina dinten ayeuna teh insyaallah neraskeun bagian anu ka-22 na. Mudah-mudahan kana ieu cara dongeng sunat teh sing ngajantenkeun panglipur kalbu panggabarahmana hiburan kanggo mitra-mitra sadayana di mana we ayana disuklakna disiklukna anu sami-sami mika cinta tur mika resep kana seni budaya Sunda eta-eta ngamumule seni urang seni tradisional Sunda. Mitra kumaha dararamang sadayana dina dinten ayeuna nuhun pisan pamidamang mah eta pisan anu diharapkeun siang sinaraungina atuh kana nuju teu damang galingging panas ciri surang didoakeun we ku sadayana mudah-mudahan anu nuju teu damang sing engal-engal didamangkeun di Allah Subhanahu wa taala. Para mitra kaum dangu sadayana tong hilap anu teh can laik mangga dilaikeula disarekeun ka media sosial anu bade ngaktifkeun supertengna mangga kantun aktifkeun supertengna anu bade ngiring gabung kana channelna Lonok Salto oge mangga kantun klik gabung we mitra-mitranya mohon. Teras atuh anu bade ngadukung ngalangkungan dana mangga ka 08 hiji 22 hiji 552 550 mitra-mitranya mohon. Para mitra kaum dangu sadayana supaya tunya golong tingkana waktos semangat urang dirajengeun kana dongeng sunana wilujeng ngadangukeun wilujeng manco dina HP-na sewang-sewangan perunggah mitra-mitra. Para mitra kaum dangu sadayana Aminah dina waktu ayeuna tangtuna mitra-mitra anu dangdan geulis tur rapih nagarana. Seperti biasa nu dipake lain anu seksi tapi tangtuna we teu kalah seksi pakaian anu geulis dina waktu ayeuna nyatana make baju muslim. Katingali Aminah anu teh katingali nanteh anu katingali tamah geulis wae mitra-mitra. Teu eleh ku jalma-jalma anu sok make rok mini atawa tang teu rawe nemongkeun oratna dina waktu ayeuna. Justru sanajan Aminah anu make baju muslim tur anu tang teu rapih na kana teu katingali satik-etik acan cek paribasana. Kulitna Aminah anu kabungkus dina waktu ayeuna ngajadikeun tamah kagelisan tamah kaendahan wibawa anu aya tang teu we karisma anu katingali tina awakna karis atanapi nyatana Aminah oge anu mancar. Aminah anu kaluar ti kamar dina waktu ayeuna tang teu mitra papanggih jeung nu jadi bapana. Arek ka mana Aminah? Cek nu jadi bapana anu neuteub seukeut kanu geulis ka anakna dina waktu teh nya kitu deui tang teu pasuardi. Aminah bade ka undangan. Ka undangan? Sareng Kang Deandra. Oh, ka undangan. Tegung silila Deandra tang teu anu datang dina waktu mitra. Parangret ningali Aminah sajongjongan Deandra nu neuteub tapi kitu teh teu lila teuing sabera. Neuteub wae ka Aminah mah aya nu jadi bapana dina waktu ayeuna tang teu mitra. Tuh Kang Deandra Pak. Oh. Bener pisan Pak. Abi bade nyuhunkeun izin ieu teh bade nyarak Aminah ka undangan Pak. Ka uleman pangintenan. Ka mana kitu Deandra? Kalarsan sanes uleman
ya tapi ulah menti iya we saderek panginten anu ngayakeun acara di Cimahi Pak pun ini karasan oh nyateuna naon tapi tong penting teuing balik na meureunnan insyaallah Pak mau cek Deandra tang teu dina teuing ayo teh Aminah sepadas ieu teuing meureunnan tong ieu teuing tong wengi teuing panginten Mangga Kang. Sanggeus kitu mah tang teu mitra Aminah oge tang teu pamitan ka jadi bapak ka Suardi sanggeus kitu mah tang teu leos we init nya kitu di tang teu Deandra anu sarua pamitan dir cekene karasan bari nongkrong bola itu minta para mitra kaum dangu sadayana dua anak kiwari dina waktu ayeuna tang teu mitra-mitra anu geus aya di jalan sedengkeun inung jeung bapana nu tang teu encan indit keneh ningali waktu anu geus beurang anu geus sore tang teu mitra-mitra ayeuna jam 4 leuwih saparapat tapi tang teu Deandra anu teuing ka mana dina waktu ayeuna aduh sok bakat si Deandra ieu bener-bener budak teh kurang ajar nekeranan Pak kamana cenah budak teh ongkor tadi geus dibejaan teh kunaon ngadan wayah kieu mangga can datang keneh sedangkan Ajijah nu kabeneran aya dina waktu ayeuna anu dibawa ku indungna anu ngahajat titah tang teu bareng jeung Deandra tadi nama sakeluarga termasuk Ajijah kitu mitra-mitra Ajijah get langsung we dina waktu ayeuna kesel jeung sebel meureun ka Deandra lantaran memang nyana manehna tidak tadi ngadagoan Deandra nepi ka kiwari can keneh muncul mitra-mitra kamana Deandra tang teu mitra-mitra dina mangsa ayeuna can kanyahoan kamana ini teh Deandra Ajijah mah cek Ajijah dina waktu geus nyebutkeun mama Ajijah teh tang teu mitra-mitra sabab tang teu titah indungna dina waktu ayeuna lamun Ajijah kudu nyebut mama sarua jeung Deandra tang teu nu jadi anakna telepon atuh Deandra atau tadi kita telepon mah di WA oge teu aktif Pah kunaon si Deandra teh aya ayeuna kok jadi kieu bapak teh nyaho atuh teu nyaho naon anu kajadian Papa nyebutkeun teh nyaho anu kejadian si Deandra kan beureunan saban poe ge sok ngobrol jeung bapak beureunan sok kadang-kadang pan si Deandra ge sok ka kantor jeung bapak beureunan mah lamun urusan kieu tang teu bapak kudu apa memang karakterna si Deandra kumaha teu apa bapak ka mana si Deandra teu pernah ngobrol si bapak si Deandra kan tang di non tadi ketinggali init we ninggalkeun imah bapak ge teh sempat nanya ke si Deandra halah pasti bapak geus aya kerja sama jeung si Deandra beureunan mani sok pusing lah keranan indungna tang teu ngaluarkeun HP dina waktu mitra-mitra nu saterusna nelepon ka Deandra nu kabeneran Deandra dina waktu ayeuna tang teu mitra-mitra anu keur muka HP tang teu dina mobil ningali tang teu lantaran tidak tadi terang-tereng wae sing horeng telepon tang teu atarapi nyatana WA di Ajijah oge sababaraha kali tang teu Ajijah dina waktu tadi nelepon beureunan sedengkeun dina waktu ayeuna Deandra nu deg-degan lantaran nu geulis anu melongkeun dina mitra-mitra anu neuteub seukeut kana beungeut Deandra saha Kang oh itu si Ajijah nelepon kunaon teh diangkat atuh Kang Ajijah sanes Kang jadi teu diangkat tenang we cek Deandra kalian tenang we manehna matang teu dina sedangkan Aminah dina kurtiba balem we mitra-mitra teh yang ngomong teh yang pipilueunna sagala rupana tang teu mitra-mitra Tekung sirila kirining telepon dina waktu tang teu nelepon atanapi nyatana anu berdering mamah nelepon angkat Kang cek Aminah halo assalamualaikum mah Waalaikumsalam Deandra kamu di mana sih tidak ada kawan kita tadi mama bapak jeung Ajijah
bapak jeung Adijah teh tadi anu tangtuna we anu geus ngadaragoan ka mana wae si maneh teh hah Mah Diandra anu geus leuwih heula datang ka atrapi ayeuna nuju aya di perjalanan mereka Cimahi mah. hah Dandra nanti kadang ucapan mama tidak tadi lamun Adijah geus nungguan ti dieu jeung mama jeung papa Mah mana urusan naon Diandra urusan tangkana jeung Adijah. Diandra ayeuna tang teu datang ke Cimahi tang teu nyata jeung ka bogoh nya ka bogoh mama. Maksudna jeung ka bogoh Diandra mah. hah jeung ka bogoh Diandra dasar kurang ajar sih ya hah mana kira-kira kan jadi kolot Mah lain masalah ngira-ngira kan jadi kolot. Justru mama nu teu ngarti-ngarti kana naon anu dipikahayang ku Diandra kan. Diandra geus dewasa mah. Teu kudu tang teu ditunjuk-tunjuk. Saha anu kuduna tang teu ngadampinge Diandra. Diandra geus bisa milih. Mana oge tang teu we ieu anu bareng jeung Diandra dina waktu ayeuna mangrupakeun nyatana. Kabogoh Diandra sewaktu Diandra oge tang teu geus di SMA. Dandra ulah lo balasan ayeuna balik deui antirkeun eta awewe tang teu we hah Teu bisa mah. Leuwih hade Diandra dina waktu ayeuna tang teu datang ka acara mama. Harita telepon langsung diputus tang teu ku Diandra dina waktu ayeuna. Indungna nu murka dak can dina waktu ayeuna minta HP tang teu dibaledogeun kana kursi kasebutan. dasar kurang ajar pah si Andra bener-bener kurang ajar keranan Aya naon sih mah? Hah? Naon? bener-bener si Andra ayeuna manehna geus ini leuwih ti heula datang ka ditu Yakeun bae atuh aya leuwih ti heula. lain ku masalah keman kedua ayeuna pa si Andra teh teu sorangan tapi jeung awewe pasti awe jalang dina waktu ayeuna dasar kurang ajar keranan Adijah nu neuteub seukeut tang teu kana jadi indungna Diandra dina waktu ayeuna mitra. Ibu Tohirah nu katingali amarahna keranan. Adijah kamu tenangnya pokoknya mah Diandra urusan mama mah Adijah percaya ke mama Cek Adijah tang teu minta dina waktu ayeuna. Dina hatena mah tang teu panas, lamun teh mah aya awewena pasti cek Adijah dina hatena ku aing direweg cenah kitu mitra. Sedengkeun Aminah nu tang teu dina mobil ngadedengekeun kana ucapan nu jadi kolotna tadi kolotna Diandra tadi indungna. Sanajan kumaha tang teu lantaran indungna tarik nelponna dina waktu ayeuna anu kadenge sawareh-wareheun ku Adijah tang teu ku Aminah dina waktu ayeuna mitra. Kang Diandra kunaon sih Kang Diandra nyebat gitu ka mama Memang aku naon kitu Adijah. Kunaon gitu? mah sanes naon Kang Aminah alim dugi kakeun akang retak sareng jeung keluarga gara-gara Aminah. Aminah pilihan akang. Perkara tang teu nyatana Diandra sareng mama. Memang teu bade pantos selek. Sateu acan tang teu jeung Aminah oge tang teu we. Diandra pantos selek. Maksud akang Maksud akang Aminah tos tong ka dibahas heula. Para mitra kaum dangu sadayana. Diandra harita ngeureunkeun mobilna. Cekit mobil dieureunkeun. Aminah. Akang paham kana hati Aminah. Bagi akang Aminah hiji-hijina istri anu tangtosna. Anu janten calon istri akang.
Sanes gitu Kang, Aminah paham. Tapi Aminah oge tangtos teu hoyong legekeun akang, sareng keluarga akang. Anu hancur gara-gara tangton we teu harmonis gara-gara Aminah. Aminah, tadi tos dijelaskeun. Pamisa teu acan akang tangton we hubungan sareng Aminah. Akang sareng anu janten ibu akang khususna. Parantos tangton we seueur selekna gara-gara seorang istri anu namina Ajijah Aminah. Akang nyuhunkeun tangton ka Aminah. Supados Aminah oge tangtosna anu tenang, ulah ke bawah suasana. Ieu urusan akang jeung keluarga akang. Mohon pisan pami Aminah tangtosna nyaetana papagahan akang sapatos kitu katampi pisan. Tapi akang sabasakali akang moal bade ngagugu tangton kana kahoyong mama. Sama pikiran akang jelas kanggo Aminah. Hate akang jelas kanggo Aminah sanes ka istri anu sanesna termasuk Ajijah. Anu mana anu sering aya nongkrong di tempat akang kasebat kira di bumi akang. Margi selalu tangtosna mamah anu ngajak-ngajak Ajijah nyatan ka bumi. Sanes akang. Terus urang ayeuna bade kemana? Ayeuna tetap orang ka Cimahi. Aminah hariwang engke akang tangtosna janten ribut di Cimahi Kang. Tenang Aminah. Supados Aminah terang kumaha mamah akang karakterna benten sareng papa akang tenang, kalem, tapi binu perhitungan. Sanegeun mamah sapertos anu tangtosna sagala terburu-buru, emosi dipayunkeun, tapi ujung-ujungna tangtosna anu salah. Ayo Aminah antukna dina waktu ayeuna manehna teu bisa majar kumaha. Ngargaan tangtosna kana naon rupa omonganna nyaetana kabogohna dina mangsa ayeuna. Mobil anu laju deui tangtosna dina waktu ayeuna anu geus setengah perjalanan nyaetana nuju ka Cimahi mitra-mitra. Duanana di perjalanan eueuh nu ngarobrol mitra-mitra. Obrolan siga nu disimpen dina hate masing-masingna. Wah Aminah oge tangtosna nyaetana Deandra mitra-mitra. Sanggeus nepi ka Cimahi dina waktu ayeuna tangtosna mitra mobil anu dibelokeun ka belah kenca. Samemeh kota atrapi nyaetana pasar atas. Mobil dina waktu ayeuna tangtosna anu reg eureun di salah saji imah anu cukup gede eta imah teh. Aminah. Kah? Ieu kalarsan bumina nini akang. Tuh mobil-mobil teu parantos seueur. Tapi teh can katingali mobil bapak. Aminah mah da sadeg-degan keranan Kang. Teu kada deg-degan Aminah. Teu kada deg-degan. Ayo langsung. Cek Deandra sanggeus markirkeun mobil dina waktu direnengkeun jeung mobil-mobil anu lainna mangrupakeun dulur-dulurna tang ternyata Deandra we dina waktu ayeuna. Anu kabenaran eta teh nini nu jadi indungna dina waktu ini mitra-mitra. Tetapi indungna nu jadi indungna alias nini Deandra ngan tinu jadi indung kasebut mitra. Dulur Deandra, bibina, uwana, pokona mah dulur Deandra nu ti luar kota ge datang dina waktu ini tang mitra-mitra. Deandra anu lempang dina waktu ayeuna mitra-mitra nuju nyaetana ka imah. Katingali tangtosna dina waktu sababaraha urang anu keur darariuk dina terlas bari ngarobrol we. Bari ngadagoan dulur anu can datang tinu lainna deui dina waktu ayeuna. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Deandra. Aduh, manikot dewasa kieu ieu budak teh. Damang Pak. Alhamdulillah. Ya saya nu geulis. Cek ieu nu tapi cek uwana dina waktu tang mitra-mitra. Nepangkeun Bu. Uwa ieu teh uwa. Pasti kapok ke Deandra kan? Insyaallah Bu. Aduh, saya teh kelarasan Nabi Aminah.
Alhamdulillah tuh Aminahnya. Sok di desa lagi ya? Terus kadari sadayana Pak. Anjay, tapi gue encan bapak Arsan Mamah Deandra kemana can ka dieu geuningan? Jeung si bibi ge can ka dieu di ti Sukajadi. Di maksud teh di Sarijadi gitu. Kemana nya? Teh can kadari mamah mah namanya telepon. Naon cenah? Nyamun cenah bade ka dieu we cenah kitu ke paling oge sakadap dilah nuju di perjalanan pengen. Oh nyakeun bae we tuh bari ngadaguan nyase ieu meureunnan. Si Wapa mah teh ka dieu Pak. Pugu si Wapa mah teh heueuh pugu ge. Wage ka dieu teh jeung budak jeung si Reni ka dieu teh. Oh. Wa teh pugu ge sibuk-sibukna ayeuna teh pugu ge ke malah ka Tangerang ayeuna teh pugu ge teu bisa ditunda kan bae we cing teh da bingung aya kana perusahaan mah geuningan. Kumaha Bapak? Ayeuna sageur Bapak? Alhamdulillah sih mah. Wa Ari mamah kumaha cerewet kan anger. Aminah kah? Aminah kan tos tepang sareng mamana Deandra teu? Teu acan pengen tenan. Hah? Deandra teh pernah dibawa? Atau kumaha? Tanya sempet sih. Aminah kuliah sami. Saieu sih mah. Wa seangkatan. Oh, seangkatan. Nya atuh bae kitu mah syukur we. Eta mah teu dibawa atuh teu dibawuhkeun jeung nu jadi indung kumaha atuh? Ai Bapak apaleun? Kalasan Bapak mah terangeun. Ari Bapak apaleun ai indung henteu nya. Nya eta mah wa apa sorangan beureunan. Naon apa sorangan kumaha? Assalamualaikum. Waalaikumsalam tuh geuningan Cek Eti kada datang. Bi, Amejol. Nya puguh oge. Geus tadi jeung mamah. Emang mah macan ka dieu. Oh, ari saha? Calon ditain calo. Allah, nepangkeun. Aji ieu Aminah. Oh Aminah, aduh geulis menikot ya mah mentereng kieu ye. Emang udah pogo kasih Deandra. Si Deandra mah goreng. Insyaallah. Hari tatang teh Aminah pernah ngagonyak mitra-mitra. Deandra mah dibungahna karana lantaran tang cara we dulu-duluna dina teh uwana, bibina, dulu-dulu lainna oge. Rupa-rupana keranan dia make jeung sial. Para mitra kaum dangu sadaya. Kabeh keluargana tang tur mitra. Nyaetana keluargana Deandra, bibina, dulu-duluna, uwana aya 2. Sareng bibina hiji nu bakal datang ka Sarijadi, Sarijadi. Anu kabeh muji pang namanya ya kena kageulisanana kabogona Deandra Aminah tuh ayal Aminah bener-bener dina waktu ini tang mitra dina hati leutik na ngarasa bunga sebab dulu-duluna Deandra dina waktu ini tang teu ngarespon karana tapi oge tang teu hatena deg-degan karana dina waktu ini sabab kudu papanggih engke tang teu nyatana jeung anu jadi indungna Deandra bakal kumaha jadi engke komo deui tang teu mitra awewe mah hayang nikah Deandra dina dibawa anu teh lihat nu ngaranna manehna hafal nu geus dibejar ti Deandra nyatana Azizah. Bukan keranan antaran tang tuna we dulu-duluna Deandra kabeh ngarespon bibina buana. Oke tang tuna nyatana awal-awalna sepupu-sepupuna oge tang ngarespon karana ka aing tapi aing teh nyaho
Ini nak yang bakal ngomong nama bakal nyarekan nama kene. Oke kon mau yang bakal papangin mo dengan jeung Ajija. Penasaran aing pas masih Ajija teh. Pasti gelis pisan mun tak kitu oge. Kitu cek pikiran tentang Dara Aminah. Anu geus merediksi tang kenal mun Ajijah pasti gelis pisan cek kitu nih. Diri naon geus saeutik gedena rada tang teu nyatana. Anu bener-bener dina waktu ayeuna penasaran karana. Seperti kumaha sih sabenerna? Kabogohna Deandra asalna teh. Atanapi nyata di aprok-aprok ka Deandra teh. Ningali Aminah nu melenguk tang teu Deandra tang teu begek dieu pikireunna. Aminah. Kah? Aminah apa? Gajah. Dandra. Kumaha bi? Atuh isi laparan eta saha ngaranna teh Ajija? Atuh nuhun bi. Lain atuh nuhun lagi lapar mah tong asa-asa. Cuk eta mah kajar heula cuk. Dalah heula ye. Dalila kene mah sararea ge. Anu ti Bogor kecan datang gini luar maneh ning. Oh. Emang kecan ka dieu gitu? Mana atuh can ka dieu teh da geus kudu ka dieu mah geus ka aya meureunna can ka dieu apa ge. Cuk eta mah ieu da bisa ngadaguan dalila kene. Cuk buru-buru dah heula. Aminah, hayu teh orang tua heula. Tapi kan Hayu. hajuk neng neng Ajija tadi teh saya lupa wae Aminahnya cuk kita orang usian heula beuting juk ada lila keneng ada gua acara-acara mah di sok ngarobrol heula itu jeung heula engke dahar heula juk keuneng ke marek dahar deui heug teu ke teu penting malah ieu heula entong lebih kalaparan juk mun teh sadayana dikantun heula rentar wang heula teh nya jog sok atuh mangga sok we sok Cek area tang teu dina waktu ayeuna mitra. Antuh leos we tang teu mitra. Ajijah dina waktu anu ngaleos ini tinggal atarpi nyatana Aminah anu ngaleos meninggalkeun eta pitempatan. Bisa terusna ini ka dapur. Nini nah katinggalin keur diuk ka tang teu mitra make baju nu halus kasebutan nini anu geus katinggali peot teh nini tang teu mitra. Sedengkeun Ajijah jeung Aminah jeung tang teu Deandra dina waktuna anu nyamperkeun ka nini atarpi nyatana ninina Deandra Deandra anu pok ngomong kan. Nih saha ieu teh nih abi Deandra saha Deandra saha maneh teh Deandra anakna mama Toirah. Oh anakna Tohiroh alah geus gede ari ieu saha pamajikan Ari nenek nikah ge acan. Naon Kawin ge acan. oh can kawin saha tuh ieu teh neng teh ieu teh nepangkeun Aminah nih saha Aminah Nek Aminah. oh Aminah aduh mani geulis Nek mam heula. Juk atuh dahar Aminah juk saya ayanya dahar juk Ai ta cek nenena. mohon atuh we sareng kumaha sareng Kudu caket nek imah. sareng tuangna oh nya juk itu teh heula lah juk gampang nenek mah juk Ai ta cek sini ini dina waktu datang teu mitra. Sebutna teh manini ku sararea kita teh. Cek mak nini dina waktu ayeuna bari tang teu ngutung-ngutan. Atuh tang teu dina waktu ayeuna Ajijah maksudna Aminah jeung anu jadi kabogohna anu ngaleos we terus ka dapur karena hidangan anu geus disiapkeun dina waktu ayeuna. Antukna Aminah jeung Deandra dina waktu mitra anu dalahar. Kakarage setengah meureun dahar dina waktu tang teu mitra. Kadenge ti hareup tang teu nu rame datang tang teu mitra. Anu sing horeng si mana horeng tang teu nyatana
Ibu Tohirah jeung dijadi salakina nyatana payames anu datang ka eta tempatan. Oge dibarengan nyatana ku Ajijah mita-mita. Assalamualaikum. Harita Ibu Tohirah bari culang cileung lantaran ningali mobil Deandra nu aya di hareup tapi Deandra nu eueuh dina waktu mita-mita. Waalaikumsalam. Si Ece. Cai saha, Ce? Harita nu eta. Iya teh kabogona Deandra. Kabogona Deandra. Kumaha tuh Hira? Kabogona Deandra. Nya kabogona Deandra, Ce. Ayo naon kitu misikan bengong. Har. Kabogona Deandra. Serengan bieu Deandra kan mau awewe. Tuh Hira, lu bener. Deandra teh bieu mau awewe geulis nakaranan. Pokona malam dibandingkeun jeung ieu mah geulisan itu. Cek areta uwana di dokter minta uwa Deandra anu ngaharewos anu tangtuna leuwih muji tangtuna nyata ka Aminah dina waktina saregeun indungna oge can pernah papaangge jeung Aminah nu kaos kumaha anu dina pikiran tangtuna we pasti Aminah anu tangtuna leuwih atarpi nyata Ajijah we anu pasti bakal leuwih geulis tibatan Aminah di dokter. Alah geulis-geulis kumaha mal tangtuna mah bisa ngelehkeun kabogona Aji Aminah Deandra jeung kayana. Wana bibina anu penting palohok tina kumaha pikiran indungna cenah mita. Sedengkeun anakna dina waktuna geus mawa ka bogoh sedengkeun manehna kan mawa awewe nya disebutkeun ka bogoh natang tana Deandra. Ce. Ieu saha namina? Ari tanu ditanya tang tana nya tana Ajijah cicing we tang tana mita-mita katinggal di merengut. Sedengkeun keluarga natang tana Deandra dina waktuna teu ngarespon mita-mita kurang respon lah kasebutkeun ka ieu awewe nu katinggal di anu ditilaina tana angkuh nakaranan. Ieu teh Ajijah ngaranna. Ka mana si Deandra? Deandra keur kada lapur keur dalalahar. Dasar kurang ajar nakaranan. Aya teh kan kidig we tang tana mita-mita. Indungna Deandra nu ngagidig tang tana ka dapur sedengkeun Ajijah dina waktu tang tana masih kena nangtung teh dekeun diuk Ajijah mah. Sedengkeun salakina tang teu nyatana payames anu katingali beureum nakarana nu nuturkeun kana jadi indungna dina waktu indit ka dapur kasebutkeun mah Pak. Mah, hei, Bu. Dasar kurang ajar nakaranan. Si Deandra bener-bener kurang ajar budak teh. Aron ngera-ngera Ajijah deui. Cek Deandra atrapi nyatana cek jadi indungna Ibu Tohirah dina waktu euna. Nu saterusna ngaginik indit tang teu nyatana ka dapur. Palamitra kaum dangu sadayana. Sanggeus aya di dapur tang teu mitra indungan kabawa ka tang teu nyarasan. Deandra. Ret tuana tang teu Aminah. Aminah jeung Deandra tang teu ngareret tang teu ka indungna nu ngagorowok dina teu mitra. Kan Deandra? Bu. Mah, geus nepi ka dieu. Harita indungna tang teu neuteub seukeut tang teu ka Aminah. Oh. Jadi ieu. Anu tukang ngagoda ka Deandra teh, Sangaran maneh? Aminah tang teu dina waktu mitra-mitra anu disampeurkeun ku indungna dina waktu mitra-mitra. Maksudna indungna nyatana indungna Deandra. Leungeunna indungna tang teu dina waktuna sakolepat nu rek nyabok tang teu ka Aminah dina waktu mitra. Tapi hanya kal Deandra dina waktuna kilat anu nyepeng kana leungeun anu jadi anakna, anu leungeun anu jadi indungna. Bu, mah, nanaonan ieu teh? Asa sok aneh-aneh nakaranan. Mama rek pilih anak batur, Heh. Deandra. Mana kira-kira mama? Geus disadiakeun awewe tang teu kalah mama awewe nu lainna deui. Dasar jalan kurang ajar sia. Geus ngagoda anak aing pasti, Ambi sama sekali teu ngagoda ka Deandra, Bu. Sia make jeung teu ngagoda. Kerudung meleteng nakaranan sia. Pasti geus ngagoda. Bu. Eling. Cek bapana dia bari narik tang teu nyatakan jadi indungna Ibu Tohirah. Teu sapantesna mama nyebut kitu tang teu nyatakan anak urang. Oge tang teu ieu ka
kabogohan di Andra. Hah? Pah. Papa ulah ka bita tang teranya ko kerudung kos kieu. Dasar kurang ajar sia. Harita tang terangan sereuweul tang tera mitra-mitra. Inungna Deandra anu narik nyatana kerudungna tang teu nyatana anu dipake ku Aminah. Nepikakeun Aminah dina lesot kerudungna brai. Buk panjang Aminah dina tang teu sama sakali anu muka mitra-mitra dina teh mitra-mitra. Nepikakeun Deandra molohok bengong tang teu mitra-mitra teu nyangka lamun buk dia Aminah dina waktuna anu memang alus. Sabab salama ieu manehna tang teu pernah ningali tang teu nyatana bukna Aminah. Sawaktu nyaetana Aminah anu dibawa palit anu leungit tang teu nya kerudungna geus teuing ka mana. Aminah tang teu mitra anu memang dekil bujil tang teu buuk alusna teu katingali tapi ayeuna katingali tang teu endahna buuk Aminah. Bapakna anu neuteub seukeut dina waktu ayeuna. Sedangkan inungna nu neuteub oge tang teu nyatana ka Aminah. Dina hate tang teu Ibu Tohirah muji ka Aminah anu geulis dina waktu mitra-mitra. Pantasan si Deandra tang teu nguna-guna Aminah. Aing yakin si Aminah geulisna keranan. Tapi aing kumaha carana? Aing geus mama si Ajijah. Ceuk nu jadi inungna dina waktu ayeuna. Tapi tang teu we tengsin inungna tang teu dina waktu ayeuna anu kudu muji ka Aji ka Aminah. Sanajan dina hate leutikna manehna muji tang teu kana gageulisan Aminah. Tengsin manehna tang teu dina waktu gengsi na keranan dong. Kudu muji tang teu ka Aminah dina waktu mitra. Sehingga tetep we tang teu nu amarah dina waktu ngan pada rada-rada kitu kasebutkeunana. Dandra. Dasar kurang ajar kamu Dandra. Terus ayeuna Ajijah rek manakeun? Mah, saha oge nu teh mau Ajijah. Deandra geus ngomong sabaraha kali tentang Ajijah. Ayeuna kumaha tang teu kada di era-era ieu mah lain ku Deandra tapi kumaha mah sorangan di era-era tang teu we. Kunaon make jeung dibawa tang teu ke tempat umum. Dibawa ke tempat tang teu nyatana pasamuan semacam kieu. Geus jelas-jelas takaranan Deandra anu nolak. Tapi mama nu terus-terusan tang teu ngagosok ka Deandra. Deandra aya nomor mulang mah. Deandra. Aminah, hayu. Moal bener tang teu aya di dieu. Deandra nu ngajeuwang leungeun Aminah nu saterusna tang teu ditarik dina waktuna. Sarengan Aminah dina waktu tang teu nyekel kerudung tang teu mitra anu can sempat dipasangkeun deui dina waktu mitra. Sanggeus nepi ka hareup sararea anu ningali tang teu nyatana Deandra jeung Aminah nu ditetarik dina waktuna. Bari jeung buukna tang teu dina waktuna ngarumbay panjang alusna karanan tur geulis nage katarana karanan dina waktuna. Lain hardina teu make kerudung teu geulis tapi tang teu dina teu make kerudung oge geus katingali dina kageelisan tang teu Deandra atanapi nyatana Aminah dina waktu ayeuna. Sedengkeun tang teu mitra uwana anu malohok bengong pok harita ngomong. Deandra ka mana? Deandra teh malan di tang teu mitra. Deandra. Sakabeh jelema nu di dinya tang teu mitra tinggorowok bibina alona oge tang teu mitra uwana jelas ngagorowok. Sedengkeun Deandra oge tang teu terus we haita mangpang init kana mobilna. Ajijah dina waktu ini tang teu mitra nu ngahalangan ka Deandra. Deandra. Oh, jadi kamu jeung ieu Deandra? Ajijah. Ieu urusan kamu. Kamu lain saya. Minggir. Cek Deandra tang teu mitra. Ajijah dina waktu nu ngahalangan tang teu disingirkeun tang teu nyata ku Aminah. Maksudna teh ku Ajijah atarpi nyata ku Deandra mitra. Sedangkeun Ajijah tang teu mitra nu nyidikeun tang teu ka Aminah deung mitra. Heh, jalang. Dasar kurang ajar sia. Cek Ajijah dina mitra nu saterusna leungeunna tang teu nu ngolebat nu maksudna rek jengut kana buukna tang teu Aminah dina waktu. Tapi Deandra nu kolebat dina waktu ina mitra. Deandra nu sakolebat nu nepak kana leungeunna tang teu nyata Ajijah. Plak, kreong Ajijah ngagaleong tang teu mitra. Ajijah. Sakali nyentuh tang teu nyata Aminah. Apa resiko nakos kumaha? Minggir. Cek Deandra nu amarahna karana tang teu ka Ajijah dina mitra. Di jero tang teu bapa jeung nu jadi inungna dina waktuina nu nuturkeun. Deandra ka mana? Deandra tang teu dina waktuina nu geus naik kana mobil. Ajijah. Aminah, hayu. Sanggeus kitu Aminah oge nu naik dina waktu tang teu mitra. Gura-giru Deandra tang teu ngarupan mobil plus sure ini tinggalkeun eta tempatan. Inungna nu ngundag dina waktu tang teu mitra jeung dibarengan jeung Ajijah. Deandra ka mana sia? Haita cek inungna.
Tapi ya ku Deandra dina waktu ayeuna tang teu ditolih mitra-mitra. Inungna bener-bener dibiarkeun we tang teu dina waktu ayeuna. Ngajadikeun murka tang teu jadi inungna. Tapi manehna tang teu dina waktu ayeuna rada oge tang teu mitra. Kang Deandra kan angkat mah. Cek Ajijah dina teh minta-minta di luar riwih. Ajijah tenang. Mama pokoknya tanggung jawab dina waktu ayeuna. Pokoknya mah tang teu we. Kamu tenang-tenang we. Sedangkan bapana nu neuteub seukeut dina waktu tang teu nyatana ka Ajijah oge tang kada jadi pamajikanana. Ku tiba bisa gogodeg we tang teu pilikeun anu jadi bapana oge dulur-dulurna dina waktu mitra-mitra. Mah. Bapak rek balik leuwih teu lah. Pah, kunaon mah ke bapak balik teu lah? Teu naon. Bapak leuwih hade ka kantor. Pah. Bapana dina tentang ternyata bapana Deandra anu langsung ngaleos dina waktu ayeuna maksudna rek balik teu heula. Pah, rek mana sih? Mah. Mamah geus mopokan tai sorangan ha. Geus ngajak Ajijah. Saha nu urang ayeuna nu era? Urang sorangan kan nu era. Era ku keluarga tang teu Ajijah. Era tang teu ku dulur-dulur. Ek dikamanakeun muka bapak, Pak? Hah? Sakuduna mamah tang teu dina waktu ayeuna bahagia. Sakuduna tang teu we bercengkrama, tapi naon kana kanyahoan dina waktu ayeuna. Karon maseakeun untuk pararuguh. Cek bapana dina waktu eta. Bisa terus ngepeskeun leungeun jadi pamajikanana dina waktu mitra-mitra. Inungna Deandra ngadon malohok dina waktu mitra-mitra. Harita tang teu bapana nu geus naik kana mobil. Nusa terusna salakina langsung ngahurungkeun mobil kan blesure ini tinggalkeun eta pitempatan. Sedengkeun Ajijah jeung nu jadi pamajikanana dina waktuna ditinggalkeun we lantaran bakantu amarah dina waktuna piraku teuing we kudu ngagebukeun pamajikan dihareupeun keluargana pan teu etis prina oge. Kitu pamikiranana. Leuwih hade nyingkah we init ka kantor daripada tang teu dina waktuna kudu pasea gede jeung nu jadi pamajikanna gara-gara inungna atrapi nyatan pamajikanna dina waktuna teu beunang di pepadona. Sedangkan uwana tang teu nu neuteub seukeut tang teu nyatan kanu jadi adina taya lian nyatan Ibu Tohirah. Tohirah. Maksud kamu naon sih? Hah? Budak anu geus tang teu boga kabogoh kunaon make jadi paksa-paksa ditahkan awe lain. Neng. Kamu apa? Lamun tang teu Deandra geus boga kabogoh. Ajijah dina waktu tang teu mitra anu katinggal ditunggul. Geus nyaho lamun lalaki tang teu teu suka, deuri henteu ngarespon. Ulah ditutur-tutur wae. Sing boga harga diri sebagai awewe teh. Ajijah nu langsung ceurik dina mitra. Mah. Ajijah bari we teh lah. Ajijah. Cek Ajijah tang teu mitra nu ceurik dina mitra. Anu langsung ini tuh tang teu mitra lumpat dina waktuna. Nu saterusna nyaetana manggil taksi nu aya di dinya kasebutan mitra. Sedangkan indungna dina waktu tentang kutiba malohok we. Dasar kurang ajar. Aing pada ninggalkeun ku sararea. Tohirah. Kamu kunaon sih? Kunaon make jeung tang teu ngadu-ngadu wae deh. Ngadu-ngadu budak tang teu anu geus boga kabogoh ha? Kurang kunaon eta? Kurang kumaha kageulisanna tang teu budak? Kurang kumaha bagirna? Kita tadi geus datang leuwih tadi tilu datang teu nu somea, nu bageur datang tang teu anu rengkuh, hormat kadu jadi kolot, kadu jadi keluarga. Naon deui sih? Keur geulis teh tang teu sopan, bageur. Cara babaturan kuliah tadi Andra dia teh. Ayeuna mah jeung bapak Ajijah coba bayangkeun, bandingkeun. Mana nu leuwih geulis ha? Ce, lain ku masalah leuwih geulis jeung teu na. Anu jadi kolot mah geus jelaskan hayang tang teu nyampurnakeun anu jadi anak. Hayang ngabahagiakeun anu jadi anak. Kumaha carana? Ya carana tang teu pikeun ngawinkeun ka Ajijah hiji jelema tang anak ngomerat. Tohirah. Nah, Tohirah geus apal keluarga Ajijah kaos kumaha? Hah? Harita tang teu mitra.
Inungna dina waktu ini inungna Deandra anu godeg. Jadi kamu can apa? Sehari aja. Ya can apa sih? Kunaon make jeung ngajastis tang teu we hayang ngabahagiakeun kan ka Deandra. Bari jeung can apa sehari aja. Boa teh ajijah teh anak pengusaha. Dina tampilan geus jelas lain tampilan gembel manehna mah. Dina cara kasopanana ge tata krama ge tang teu dipake nakeranan. Pasti ajijah di kalangan jalma terhormat. Bener ce. Bener pisan. Salintas oge tang teu we renceumna perhiasan tang teu dirawak ajijah. Eta menunjukkeun tang teu lain jalma anu jore-jore. Coba eueuh pariksa. Coba eueuh tang teu dina waktu ayeuna. Telusuri saha sebenarnya ajijah kabogohan tang Deandra teh. Lain tang teu we ujug-ujug kawas kitu segala rupa eueuh mah sok ararana keranan. Jeung nangge dina ajijah jelema miskin oge kunaon deui. Memang tang teu we nyatana kebahagiaan bisa berdasarkan tang teu jelema kebeungaran ha? Mah mungkin ce. Ya, ce, bisa percaya. Salaki abi baheula jelema miskin. Pada ngahina eueuh sorang anu ngahina kan ka salaki abi. Ayeuna naon? Abi ayeuna leuwih sukses tiba teu eueuh. Ceuk nu jadi adina tang teu mitra anu nyeukseun kana jadi lanceukna dina waktuina. Memang adat nu jadi lanceukna ieu mah hiji beda mitra jeung lanceuk anu panggedena. Ngan geus maot lanceuk panggedena mah. Anu beda tang teu mitra. Sadegeun lanceuk-lanceuk nu lain mah balageur ngalalarti pararaham. Menang adina jeung Tohiroh teh kasebutkeunana pernah geseh masalah tang teu nyatana pilihanana tang teu nyatana adina anu meunangkeun jalma nu biasa-biasa kasebutkeunana disebut si miskin teh mah disebut si anu sia kudu jadi lanceukna tapi tang teu we ayeuna bisa kasebutkeun nyatana menang milik menang rezeki sukses ngaliwatan tang teu ngaliwatan tang teu dirina lah kasebutkeun ngaliwatan tang teu nyatana jadi lanceukna. Sedangkan Ibu Tohiroh pada ngelingan ku sararea dina waktu tang teu mitra anu tungkul we. Anu diuk dina kursi. Tohiroh. Eueuh ngomong kawas kitu teh tang teu we karunya ka keluarga lamun tang teu Tohiroh lain adi ceuceu. Teh yang teuing pikeun ngamamatahan. Si Deandra teh geus dewasa. Si Deandra geus boga pilihan. Teu kudu digentrak-gentrak masalah nu karar itu. Engke budak teh lamun digentrak-gentrak tang teu bisi kabur lain naon. Kalah tambah banel kata budak teh. Kunaon sih? Teu cuma boga budak saopat-opat dina waktu ieu. Eueuh nu pangmilihkeun kudu jadi kolot. Alhamdulillah kabeh oge. Nari. Maneh manikot kacida teuing kanu jadi anak teh. Kur anak sasiki oge piranan si Deandra wungkul. Dua jeung si Sasa. Ka mana si Sasa ayeuna teu milu geuningan? Nu bener anak maneh mah. Si Sasa nu tang teu we manikot angkuh papanggih oge geuning teh heula. Iwati si Deandra anak maneh anak lalaki tang teu katingali ngahormat ka dulur, ngahormat ka uwa, ka bibi, ka dulur-dulur nang ngaku. Coba si Sasa. Ka mana ayeuna bari jeung eueuh? Si Sasa mah bororah papanggih oge tang teu di waktu sigahna teh najisna kana ningali dulur kos kieu teh. Ibu Toharoh bener-bener dina waktu ayeuna mitra nu kesel nakaranan tapi itu bisa ngalawan kana jadi lanceuk-lanceukna. Kan kanu jadi adina mah tangtuna mereleng panonna teh mitra tapi teu sieuneuh aya mah jadi adina samalah salakina ge nu tangtuna dina waktuna bakal siap jadi bebenteng bener. Geus ayeuna mah ulah mikir-mikirkeun teuing si Deandra nu penting mah si Deandra sukses anggur mah tangtuna we cieun alur si Deandra teh supaya tangtuna hirupna teu ngaco lamun teh mah nya ngaco tapi mah mungkin si Deandra mah ningali kasopanana oge nu dipake tata kramana ge nu benerna karana katingali ku eueuh ge teu bisa ningali lamun si Deandra dibandingkeun jeung si Sasa tangtuna lanceukna. Geus ayeuna mah meresok araraneh nakaranan atuh da ndirariweuh lain kalah kebahagia lain kalah katangtuna we suka duka suka anu teh suka-suka tangtuna papanggih jeung dulur teh silaturahmi silih tangtuna we temongkeun kanyaah kana jadi dulur teh ieu mah kalah ampun da harita mitra-mitra wana Deandra bener-bener anu kesel karena nyarekan we tangtuna we kana kainungna dina waktuina inungna teh bisa ngajawab kana jadi lanceuk mah soak mitra-mitra sieun cicing we tangtuna mitra
teu wani ngajawab saeutik oge lantaran memang kahiji mah da meureunan heuh da waktu na bijang CF ongkoh di mitra kitu tah. Enjing we urang teraskeun deui kalian ditutup ku abdi topik ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Parmios mitra.